mudah tapi poek teh nyaho ka syara poek teh nyaho ka agama mana haram malah halal poek karena mana nu diparentah mana dilarang poek teh nyaho sama sekali percis jelema bodoh nu teh nyaho kana syara poek leuwih beda jeung penting poek mongkleng buta rata penting poek teueuh lampu urang tutang totong ka mana jalan tutang totong ka mana jalan teu nyaho leuwih bahaya deui lamun poek mata hate ieu teh ditarik dititah teh ku Gusti Allah bahkan boro-boro dititah atawa henteu ku Gusti Allah cacak-cacak ka pangeran ge teu nyahoeun poek lage poek na deui tamah cingluh sakitu gedena sabaraha ribu santrina nu boga cingluhna poek mata hatena teu nyahoeun ka pangeran sia santrina sia sia teh mah santren di jelema nu poek mata hate polisi ngajagaan nu poek mata hate camat tanda tangan nu poek mata hate rombongan di akhirat camat lurah polisi abri jeung sia kana neraka kabeh sia poek mata hate laila cilaka sia kajen kukumaha pabrik ambalayah di dia menjulang tinggi gede miliaran mungkin orang Jepang mungkin orang Hongkong mungkin orang Korea mungkin orang Amerika dan lain-lain sebagainya usahanya di negeri orang na ala kadar jang nyambung hirup alhamdulillah tapi horenganan poek mata hatena teh nyahoeun ka pangeran sakadar di dunia nya bisa beli mobil kawin deui nyeun imah balik ka ditu horeng jadi seuneu neraka penting teh kos kitu poek mata hate teh ieu sing hade wa man kana a'ma fi hadhihi sahajal wa man a'ma fi hadhihi sahajal man buta di alam dunia wa huwa a'ma fil akhirati wa adallu sabila wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila di dunia buta di akhirat bakal lebih buta bahkan lebih sasar butana tibatan di dunia sing hade urang-urang milu sasar. Kanjeng Nabi diberangkatkeun penting memang paranti ahli Allah berangkat ke Allah teh penting moal aya hiji jelema diangkat jadi wali pentingna kerek we walan wabeh hudang teh penting anu cenah eta kiai capek udang di penting teh urut beurangna capek biasa aya teh main bola kieu kuat nu main bola di TV sok datang ke jam berapa kan tuh tolong teh kurang talaka goblok kabeh haji batilok main bola atau anak buah Ki Jueni mah iya kajawan gue kalau ada musuhnya moal aya hiji jelema nu dek diangkat jadi sholihin moal aya hiji jelema nu dek diangkat jadi wali Allah tipe tina kerek dan moal ayah udang gumil laila illa golila udang Muhammad tipe ting teh kecuali saitik lah pakai biasa sarang pemilal laili fatahajjad bihi nafilah pakai tahajud atau tipe ting urang apa nyaho ngaran teh lupa tahajud nyaho unggal kiai ge tahajud asal ditalaksanakeun tahajud bae gering sekali tahajud gering dua kali tahajud parah tilu kali kritis di bawah kaditu ka usada insani cek dokter penyakit apa ini mabok tahajud mabok cahaya ternyata horeng rahasia kanjeng diberangkatkan tipe ting teh horenganan lambang
tipe ting eta adalah lambang poek mongkeng buta rata. Ketika orang poek maka kudu neangan cacaan. Kanjeng Nabi diberangkatkan poek berarti mayoritas manusia teh poek teh nyaho syariat. Begitu Kanjeng datang ke Masjidil Aqsa, Kanjeng Nabi dimi'rajkeun naik ka luhur ka pagi jeung Gusti Allah hartina cacaan aya. Mantap daun sih salila hirup urang aya dina poe kuari neangan cacaan. Di mana aya pengajian dirinya horeng lampu, di mana aya pesantren dirinya horeng lampu, di mana aya majelis talim dirinya horenganan lampu. Awak urang angsongkeun ka lampu abeh urang mangi cacaan. Barang urang masuk ke majelis talim sakiaina Junet. Saya ngaji kaki Junet. Ke mana teh? Ngaji. Alhamdulillah atuh ngaji mah. Sapoe, dua poe, tilu poe, kiai bangunna pusing. Ngobrol urang. Iya, orang mana? Kalau orang Talaga. Kalau iya ngaji, tadi bangunna tenang amat tuh, gula yang ngaji, neangan cacaan. Kiai kok bingung amat? Ribitan, dan nangis. Ini kiai banding digantung. Seret ke Kapolsek ya. Cak Kapolsek, buka polsek, buka kreditan. Itu bareng ke yang polisi, kiai polisi, camat hijikeun rangke mabok kredit. Poek hate saangke. Lamun urang geus caang bisa nyaangan saangke. Peti, poek, bodoh berarti. Kurang berangkat di bodoh menuju cahaya ilahi. Datang ke Masjidil Aqsa mi'raj, lamun Kanjeng Nabi mi'raj naik ka luhur. Terus langit kahiji, kadua, katilu, kaopat, kalima, kageureum, katujuh panjang caritana. Datang ka Sidratil Muntaha. Kapanggihlah jeung Gusti Allah. Urang mi'rajkeun ruh urang. Hijrahkeun ti zahir ka batin. Hijrahkeun ulah terlalu urusan zahir. Hijrahkeun ka batin ruh urang. Sebab anu Gusti heula batan awak urang roh. Roh geus diciptakeun ku Gusti Allah. Stop. Moal kurang moal leuwih. Ketika roh sesuai dengan jasadna di jero rahim umur 120 poe. Roh dikirim ku Gusti Allah melalui malaikat Jibril sup ka jero dikaluarkeun bosok ka dunia. Jadilah Haji Pendi, jadilah Lurah Edi, jadilah Bangsar Adam, jadilah Abri Haji Mujono. Abri sing ade bawa senjata enggak Pak? Jadilah camat. Jadi urang KBH aya rohan. Yes. Nu disebut hirup teh aya rohan. Di mana roh keluar awak geus lain manusia deui. Mayit jenazah bangke. Ente kuari disebut manusia aya rohan. Ketika roh geus keluar teh disebut manusia bangke. Jenazah ngait mbungeun dicicikeun di imah keluarga sampai tinggi. Bican kan itu. Ican kalau indungna nu paeh anak nincakan, bapana nu paeh anak nincakan, guruna nu paeh anak murid nincakan, camat mah paeh kabehan nincakan. Lurah paeh hampir tadi tincakan belum. Di keluarga ya Allah ya Rabb. Aya sote derajat roh. Nah, roh balik deui ka dunya ka Gusti Allah. Lamun wau, lamun roh teu wau jeung Gusti Allah, wau dengan sakadar dunia.
wauhna sakadar jabatan, wauhna sakadar keagungan, wauhna sakadar urusan-urusan piceheuleun teu diwauhkeun ka Gusti Allah. Roh wal bisa menghadap ke Gusti Allah. Introspeksi diri urang ketika maot ke roh urang wauh engkeun Gusti Allah. Geus caang apa poe. Nah, lamun urang masih kana poe mumpung aya kesempatan ulah kehalangan ku jabatan lurah sapila lurah komo RT. Panghandap-handapna jabatan mah RT nya teu digaji nya ka neraka. Lamun teu bener. Aduh bener ka surga bae. Ulah kehalangan ku camat, ulah kehalangan ku jadi dan ramil, ulah kehalangan ku jadi polsek, kapolsek, kapolres, ulah kehalangan ku aing jadi gubernur. Lamun kehalangan ku eta haju teu daek ngaji poek terus-terusan tenggaho kana cacaang pae bawa usia jabatan polisi modal sia ka neraka. Sandang usia jabatan abri dikulung sia di neraka. Bawa usia jabatan kiai, namun kiai masih kene daek anu teu beres sarua jana neraka mah lain jang sasaha jang kiai ge teu anti. Asana kiai nu di dieu mah hampir-hampir. Sia mah geus sok bangun bebeneran teh. Kakara ngomong gitu geus seuri. Kan isi di teu aya di dieu. Buah ka neraka buah itu